Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda keneh anu genah mernah oge tumanina. Dina danget ayeuna simkuring sejam midangkeun deui hanca dongeng Sunda nu katunda dinten kamari-kamari anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode ka-38. Mugia ieu dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana mana. Yuah pamirsa supados teu nyangkolong tingkana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 38 teh. Yuah mangga. Antuk nama sanggeus meunang runtuyan panarajang tajongan ti si Ebod. Siluman aja kaki gejerot teh anu tadina geus meunang runtuyan panarajang oge kana dadana tur dibarengan beunang runtuyan panarajang tajongan kana beungeutna anu lain runtuyan panarajang samanea tapi ngandung tenaga lapisan anu sakitu rohakana. Antuk nama siluman aja kaki gejerot teh kapaehan pingsan teu inget di bumi alam. Bari kaluar getih tina irungna oge tina bibirna tangtosna tina ceulina oge sarua aya tapi teu loba. Dadana geuneuk dume beunang panarajang tenggelan tenggar jadas sarua beungeutna ge kareuneuk beunang tajongan tenggar cadas ti si Ebod. Si Ebod ayeuna nangtung pancoh maena teh dina tangtunganna di sisieun siluman aja kaki gejerot. Bari panonna teh seukeut neutup ka siluman aja kaki gejerot. Masih keneh can kontrol emosina si Ebod teh. Nempo kawas kitu teh si Ebod ngadon erek narajang deui ka siluman aja kaki gejerot. Sugan kudu diwaras ya teh. Cuk si Ebod ngomongna teh kawas kitu lalaunan tapi beda tina ngahegakna. Ngahegak pinuh ku ambak atuh da. Si Ebod teh dumeh nu jadi guruna Mang Suminta dijieun jadi teu walakaya ku eta siluman ajag teh. Si Ebod katempo geus rek narajang deui make tenggelan tengkar cadas. Eta mah ningali kaayaan kawas kitu menirikeut pisan corelat ka jeleng jirim Aki Otong anu tata tadi nempokeun kana jalanna adu jajaten antawis si Ebod oge siluman Aki gejerot. Antuk nama nyekel kana tak-takna si Ebod Aki Otong teh nahan ka si Ebod supaya henteu narajang deui. Da kituna teh Aki Otong teh karunyaan ka siluman aja Aki gejerot. Geus ojang ulah dikios kanjai kalunya teteh kitu-kitu oge ulang teh ulah telang geus teuing geus ojangnya. Eceuk Aki Otong kituna teh bari semu ngaleng si Ebod anu keur ambek. Si Ebod reuwas sugan teh saha anu nepak kana tak-tak manehna. Sanggeus diliuk yen eta teh jirim Aki Otong antuk nama si Ebod teh rada era tuh
kaki otong pok nembal kaki otong hanya ki hampura abi jadi hilap kia aduh rebongan atuh dah make jeung nyelakakeun ka guru abi anggap cek si Ebot ngomong nanti gitu ngakenalkeun alasan dumeh mainena saking kuambokna pisan teh nya ake oge apal maneh teh pasti ambek ka ieu si Ruman Ajag teh tapi nya ulah atuh Ujang ulang teh kudu sadar kudu rasa kamanusiaan teh kudu diieukeun atuh ulah dipohokeun ulang teh manusia papada manusia tah ieu si Ruman Ajag gida asli nama apanan ieu teh manusia Ujang geus ulah di ieu deui geus we antepkeun penting mah hayu ulang sampelkeun gulumannya karunya yuk cek aki otong bari semu ngenyang tak-takna si Ebot anu keur netep ka si Ruman Ajag tapi aki ya kumaha moal ngabongohan gitu moal nangtung deui eta kumaha si Ruman kasempelan Ajag ieu teh cek si Ebot malik nanya ka aki otong moal Ujang kalem we ya mah geus ku Ujang geus dijieun pingsan ya mah henteu nyukeun ka paeh mah untungna teh Ujang teh aduh geus leuwas tadi teh aki teh nyampokeun jalan adu jajatin ilaing doan teh untungna teu ditandasa kumaneh geus Ujang ayeuna mah ulang ubaran tah gulu maneh yuk hayo ujuk aking otong baring nepak tak-takna deui tak-tak si Ebot nya atoh ake hayo karonya si emang nih pangubarankeun ge karonya ge karonya cek si Ebot nya apa aki oge ulang dalekahan sugan meh bisa cageul tatunan teu bahaya-bahaya teh yuk Jang bari geus kitu teh Tegung Sila aleumpang nyamperkeun ka Mang Minta anu keur masih keneh untungna teh henteu nepikeun ka tiwas ku si Ruman Ajag aki ge jerot ngan paling nya dina kaayaan ripuh we Mang Suminta teh teu bisa gerak usaha tatu anu beunang tina panarajang si Ruman Ajag aki jerot teh lumayan parna tatuna teh Ajang Ebot geus Mang ulah ngomong wae iya pada diubaran ko aki otong Mang ya hebat Ujang saluhureun amang ningan ana mah ilmu Ujang teh aduh deh nyeri lecek Mang Suminta bari kitu ngomong kituna teh bari ngarasakeun nyeri dina dadana ada tatu anu lumayan teh beunang kana dadana pisan tah sanggeus kitu mah Mang Suminta teh waktosna saeb pemirsa kumaha tuh hapunten pisan pamirsa terus adan lohor ayeuna teh hapunten pisan cak urang tunda heula ngeunaan si Ebot di jagotan jakan dinten ayeuna engke urang teraskeun deui enjing urang tepang ndang deui sareng sim kuring mah oleh masih kene dina acara dongeng Sunda anu genah kene mernah oge tu manina hapunten pisan
sanes abdi kumawantur kumaha apunten pisan oge kana segala kalepatan simkuring dina cariosan hapunten maklum simkuring mah masih keneh amatiran keneh yuk pemirsa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga